anak kakak dia lo. Tong gancang ting lo. Ulah gancang ting. Tong gancang ting lo. Slow. Yang kedua. Tapi kamu lagi boleh. Tukang Muhammad Nó đừng có con Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin lidalimin wa arina min bainihim salimin ya Allah wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin lidalimin tarang wa arina min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil dhalimin lidalimin wa aridna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bidalimin wa akhirna min baini
وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد Mugia duwi Ratu Ayu Pohaji Galimin Galimin Mugia duwi Ratu Ayu Pohaji dugi karasana. Mugia duwi Ratu Ayu Pohaji dugi karasana. Sumurung karahayu Salli ala Sayyidina Muhammad wa asbil dolimin bidolimin wa akhrijna min bainin salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asfiri zalimin bidalimin wa akhrijna min bainin salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azkir zalimin bidalimin wa akhrijna min bainin salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka urang saya bikin randomnya Ratu Ayu Pohaji di mana bapaknya kalian sadayana acara Nyi Ratu Ayu Dwi Pohaji sumerbak sumerasana kanorasana Neta pencet neta Jeda tuh. Kawan makan di dan cicing no lir ibarat indung urang sadaya lir ibarat urang sarerea anu ngaranna pare ti mimiti pait pitih paham tulangna nu ti mimiti jembar pangawasana nu ti mimiti melak nepi ka panena karasa ku sadayana karasa ku sadayana karasa ku sadayana sok paroskeun ka petani ti mimiti melak sampai kapanena ieu Ratu Ayu Pohaji teh atawa pane ieu teh pikeun sumber kahirupan
urang hirup di alam pawanangan. Sumber kehidupan orang hidup di alam pawanangan, orang hidup di alam dunia. Mugia Sri Ratu Ayu Paci ayat. Maka KBMC dilanjut. Mau bukan dengan mapan betik. Ayo, kembali nak mata. Kembali naon? Maksudnya kelihatan di video na. Aing bisa keluar. Oh iya. Iya benar. Tapi biasanya jeda ya lamun ke. Tuh, kita jam jeda teh. Ai mudahan, Lamun ha, mun bisan. gesan. Cukup. Iya. Atuh anu Iya. emang teh nyimpen otomatis. Wala ni'mati kulli hal. Ma ba'du. Anu kudu dihormat Pak Ulis atau nanti Bapak Sekretaris Desa, Bapak Wakil Presiden SIP. Alhamdulillah Ibu Pendamping Desa, alhamdulillah banyak yang biasa hadir dari di daerah Pakidulan. Alhamdulillah biasa hadir. Lihat konsulting Ibu, sami anu kudu dihormat. Terhilap para inisiatif acara mungkur di Nawi Ayeuna. Alhamdulillah di lelunggan ku ala Fijovikan sareng tim. Mas lagi di mana, Mas? Kami anu kudu dihormat. Langkung pisayun kemudian sareng segera Di Alpa. bahwa ada alhamdulillah ku kudron kirota. Wah, oleh. Ayeuna parkir lain. Bermuajahah. Mudah-mudahan Oke, kedap dikit dong ka dia tuh. Iya ngaberes lagi banyak kedap. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hahaha. Salawat kali salam mudah-mudahan salamina dikasih ka Nabi Agung Nabi akhir zaman. Nabi kekasih Allah yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegila ka keluargina sahabatna tabiatna tubugi ka urang selaku umatna, mudah-mudahan dia kiamah urang yang syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh rekan pemuda sadayana desin kuring masuk rios melalui acara KPR anu saperkawis syukuring selaku di atas nami pemerintah Desa Sidaraja. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah dina raraga acara ayeuna acara mungkur bumi anu katilu kalina nya. Alhamdulillah biasa dikatakan agenda tahunan di dusun urang, dusun kuhun, khususnya di RT 11-12. Alhamdulillah ini simkuring masih umat Marios mung acara ayeuna teh terlepas tina acara budaya aya dua kata tina Buddha sareng daya. Kermidio. Buddha nyaeta artina budi, daya nyaeta kuat atau Iya. kekuatan.
kalau kami teges mapa sia uri nutur bumi curman curang cahaya Gusti sebahyang alam sakabeh pancena ngiring kersa nafsu bayu kukureng rahayu nuruki waruga rahayu rasa waruga tur karahayuan nu manunggal di diri auna manunggalin hirup urip salawasna manawi bahan katampi pangdangi kaula Gusti sadaya-daya pangawasa keagungan anjeunna kesan tepak dino katumbalan wujud Gusti anu maha suci jadi jalma anu manut kana rasa pancen bagus ngalakonan dina diri anu cageut dina adat anu bener dina pola anu bagus dina pangarti anu pinter sangkan pinanggi pitulur rahayu bagja waluya hirup waras jati walagri hirup waras jati walagri rahayu rahayu sagung pribadi ku kabeh